Ah, wargi terang nukian cing. Tah, isim kuring manu kita disebat nate daun nampong. Daun nampong atanapi kirinyuh. Nampong ulah disim kuring. Kangenawan can khasiatna nu kieu. Nu kieu teh khasiatna nama seueur. Kadang aya landung nyeri angen. Aya deui nu kieu teh biasana mah upami tukang ngarit mah kange landung raheut kakeset. Dikumahakeun. Kadang dikerik ieu tah. Tah. Ieu dikerik. Ieu kadang tiasa dipokokeun atanapi ieu tah. Tuh dipuihkeun kieu. Tah, mungkin keluar cai ieu tah, caina tuh. Tah. Ya teh tetelkeun kanu teu damangna, kanu kakeureutna maksudna teh. Kanu raheutna atanapi ku ieu biasa. Tah, pintalkeun kieu-kieu terus sampai ka bubuk. Kin misalkeun raheut dina ieu. Tapalkeun heula. Mantepkeun, biasana sok tereh garing ku nu kieu teh. Nah gitu warginya. Khasiat daun anu kieu teh. Kumaha pamikeunna doma? Doma mah nu sim kuring mah teresepeun ku nu kieu teh. Kadang aya nu resepeun, kadang teu nu sim kuring teresepeun pisan. Pisan teresepeun ge. Alimeun nu kieu teh wargi. Tak kitu warginya. Pokona mah sing sarehat, tekeng hilap semangat.